warahmatullahi wabarakatuh. Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda nu biasa dingagunakeun pupuh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Guru wilangan nyaeta jumlah enggang dina hiji padalisan. Guru wilangan maksudnya adalah jumlah suku kata dalam satu baris. Guru lagu nyaeta sora tungtung enggang dina hiji padalisan. Guru lagu yaitu huruf vokal pada ujung kata dalam satu baris. Guru wilangan jeung guru lagu. Hirup kudu silih asih nyaeta 8i yaitu suku kata 8 dan huruf vokal di ujung adalah i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka buku bab 3 lanjutan bahasa Sunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka buku lanjutan bab 3-nya halaman 35, miara lingkungan. Dibaca ya. Ya pertanyaanna hiji, tuliskan guru wilangan jeung guru lagu nu aya dina pupuh di luhur. Contohnya tadi pada lisan kahiji aya 8 suku kata dan huruf vokal terakhir yaitu u. Jadi 8u. Naon eta tema eta pupuh? Memelihara lingkungan. Nah, orang bet kudu miara lingkungan supaya bersih, jauh di penyakit, bersih jauh dari penyakit. Nah, orang bet teu meunang micen runtah di mana wae. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah di mana-mana? Sangkan urang henteu geuring supaya kita tidak sakit. Kudu kumaha cenah imah teh sangkang teu katerap penyakit. Bagaimana rumah supaya tidak terkena penyakit? Rumah harus dibersihkan. Imah teh dibersihkan, bersih berseka. Nah, turu runtah teh ku urang bisa dimanfaatkan kumaha caranya. Nah, di sini sampah bisa kita manfaatkan bagaimana caranya? Runtah sampah plastik dirubah ya, dibuat bunga plastik atau kerajinan lainnya. Nah, ini kembang ros halaman 36 ya, 36 dibaca juga. Nah, kemudian ada pertanyaan, tuliskan guru wilangan jeung guru lagu nu aya dina pupuh di luhur. Pada lisan kahiji 8u, yaitu pada lisan tuh baris pertama ya 8u, yaitu nih di sini kita lihat kembang ros ku matak lucu. Kembang ros ku matak lucu itu ada dihitung ya 8 suku kata. Nah, yang terakhir adalah u huruf vokalnya. Nah, nanti teruskan ya, dicoba baris selanjutnya sama kalian di rumah. Nah, ini contoh aja pada lisan kahiji 8u, yaitu 8 suku kata, guru wilangan jeung guru lagunya, dan huruf vokal yang di ujung terakhir adalah u. Naon tema eta pupuh teh? Apa temanya? Kembang ros. Kumaha kaayaan kembang ros dina pada kahiji? Bagaimana keadaan bunga ros? Alus rupa na sengit ya, wangi. 4. Kumaha sengitna eta kembang ros teh? Bagaimana wanginya bunga ros tuh? Wangi ngagalinding ya, maksudnya wangi semerbak ya. Kumaha kembang ros nu wangu? Kumaha nu bodas? Ari nu beureum koneng kumaha cenah? Nu wangu mata kayunyu, nu bodas mata waas, nu koneng wuwuh manis. Nah, sekarang sama ya, halaman yang budak bager itu juga sama pada lisan kahiji terdiri dari 9 huruf kata, huruf suku kata dan huruf vokal terakhirnya i ya. Anu bager nu sarae budi, suku katanya ada 9. Nah, terus terakhir ujung huruf vokalnya i ya. Nanti diterusin sama kalian, dicoba ya baris selanjutnya 2, 3 dan seterusnya. Di sini dicontohkan saja, tuliskan guru wilangan jeung guru lagunya dina pupuh di luhur. Pada lisan kahiji baris pertama yaitu 9i, 9 suku kata i huruf vokal terakhir. Naon tema eta pupuh?
budak bager anak baik ya. Kumaha cenah budak bager, ciri-cirinya anak baik itu bagaimana? Nyarios sesongong, ngomongnya tidak kasar ya, sopan ya maksudnya. Kudu kumaha urang kasepuh, bagaimana kita ke yang lebih tua membakti. Karena manfaatnya orang nyupri, pengerti bagaimana manfaatnya. Utek tong kosong rajin ya ilmu, maksudnya jangan kosong untuk menyiarkan rajin menyiarkan ilmu. Nah, kemudian ada lagi halaman 38. Nah, di sini ada ngolah negara sama ya. Kemudian guru wilangan jeung guru lagu anu aya dina pupuh di luhur. Pada lisan kahiji baris pertama 11A, yaitu terhadap suku kata 11 dan berakhir huruf vokal A. Nah, pada lisan seterusnya kedua dan seterusnya kalian buat bikin sendiri ya di rumah. Ini contohkan aja yang pertama. Naon tema eta pupu? Temanya tentang mengolah negara. Kumaha cara orang salaku siswa dina ngolah negara, bagaimana kita mempertahankan negara, memelihara negara dengan rajin belajar, rajin nyiar ilmu. Nah, aku bet ngariksa sama Syai harus merawat negara ini atau mempertahankan negara ini untuk hidup masa depan. Nah, orang bet kudu bakti ka negeri. Mengapa kita harus bakti ke negara? Sangkang negara sugih mukti ya. Nah, ini juga sama rasa kaduhung halaman 39. Ada pertanyaan lagi di sini juga sama. Tuliskan guru wilangan jeung guru lagu nu aya dina pupu di luhur. Dua lisan kahiji ada suju suku kata dan huruf terakhir ada u. Naon temanya? Rasa kaduhung. Penyesalan ya, rasa kaduhung tuh dina pada kahiji naha bet timbul rasa kaduhung. Kenapa timbul rasa penyesalan? Sekolah bet loba bolos karena sekolahnya banyak bolos, tidak masuk sekolah ya. Nah, orang bet menang ulin kamalinaan jadi bodoh. Dina pada kedua nah sekolah bet lulus, sekolah teu bet loba bolos komoker kan nu bodohnya, apalagi jadi bodoh ya. Kemudian nah terusnya di sini nasib diri ada tuliskan guru wilangan jeung guru lagu media pupuh luhur. Goreng teuing nasib diri. Jadi suku katanya 8 di go kan 1, reng 2, te 3, ing 4. Nah, sib di ada 8 ya, dan huruf terakhir vokalnya ada i, jadi 8 i ya pada lisan kahiji nih baris pertama. Baris selanjutnya kalian cari sendiri ya. Kemudian nomor 2, naon tema eta pupu teh nasib diri. Nah, bet 3 tilu nah batur bet marlong kakuring goreng teuing nasib diri. Nasibnya jelek dina pada kaji kunaon cenah hirup teh bet taya pengaji jauh ti agama, jadi jauh dari agama hidupnya jelek. Dina pada kedua naon cenah manehna di seurin usik taya lolongkrang nu lowong. Wabarakatuh. Di sini ada halaman 40 ya, 40 dibuka. Nah, di sini disamakan huruf di checklist dan contreng ya, dan cakran yang contreng yang halus yang bagus, goreng cakran ya, di garis silang yang jelek. Kuring resep diajar pupuh di imah atau di sekolah, senang diajarin pupuh dan di rumah dan di sekolah. Iya, contreng tina pupuh kuring bisa nyokot contoh nu hade dina ngarepkeun kehidupan. Jadi diambil manfaatnya yang bagusnya untuk kehidupan. Diajar pupuh loba manfaatna, contreng juga banyak manfaatnya. Kuring ngerasa era ku batur rupama kudu diajar pupuh. Malu kalau dia sama orang harus diajarin pupuh, nggak boleh ya. Goreng itu cakran. Cek kuring mah diajar pupuh teh taya manfaatnya, diajar pupuh tidak ada manfaatnya. Salah ya, contreng cakran ya, salah cakran silang ya. Nomor 5, ku jalan nulis pupuh hati sarumpet bisa jadi bunga, perasaan tuh jadi senang kalau menulis pupuh ya, contreng. Nomor 6, kuring
Resep menembangkan pupuh. Saya senang sekali melakukan pupuh contreng juga. Diajar nulis jeung ngembangkan pupuh mah micen waktu tepuguh. Tidak ada manfaatnya membuang waktu. 8 salah ya. Goreng cakran. Diajar pupuh teh geuning babari pisan. Belajar pupuh tuh gampang ya. 9 contreng dina pupuh loba ngandung anjeun atikan, jadi banyak mengandung manfaat dan yang harus ke dalam kehidupan manfaat ya. Nah, di sini ada halaman 40. Nah, di situ ada pada lisan kahiji pupuh di luhur nomor 1 ngabogaan guru wilangannya. Berapa suku kata guru wilangannya? Yaitu coba kita perhatikan pada lisan, yaitu baris pertama ngabogaan sobat dalit urang kudu, ada 12 engang ya, 12 suku kata. Pupuh di luhur dina wangun magatru nomor 2. Nomor 3 kalimat nomor renah ku ngalengkepan pupuh di luhur nyaeta kudu hirup kawas curug. Katang tong wan jumlah enggang dina pada lisan disebutna guru wilangan. Jadi jumlah suku kata dalam satu baris disebut guru wilangan. Anu disebut guru lagu dina pupuh teh nyaeta sora tungtung dina unggal pada lisan. Jadi disebut guru lagu dalam pupuh yaitu suara yang di ujung dalam satu baris ya, suara suku kata vokal, huruf vokal suara yang di ujung dalam baris. Watak pupuh magatru teh nyaeta sedih atau prihatin. Ari nomor 6. Nomor 7 ari nu disebut pada lisan dina pupuh teh sarua hartina jeung jajaran ya, baris jajaran ya, sama nomor 7. Nah, nomor 8 pupuh di luhur teh kaasup kana pupuh magatru ya. Oke. Nah, nomor 9 jumlah guru wilangan dina pada lisan kahiji dina pupuh di luhur ada 10 enggang suku kata. Kita lihat di sini. Urang, kudu, boga, sobat, dalit. Itu ada 10 suku kata. Pada lisan anu 10 pada lisan nu jumlah enggang na aya genep dina luhur nyaeta pada lisan kedua suku katanya ada 6. Coba kita perhatikan. Ker, si, lih, tulungan. Itu ada 6. Kemudian esai kamu perhatikan di sini. Sebut nomor 1, sebutkan guru wilangan jeung guru lagu anu aya dina pupuh di luhur. Hirup di dunia kudu akur jeung batur. Itu ada 12 suku kata dan terakhir huruf vokalnya u. Nah, boh jeung lancek oge adi. Ada 8 suku kata, huruf terakhirnya huruf vokal terakhirnya i. Sabab mun urang teu akur. 8 suku kata dan huruf terakhirnya u. Hirup teh moal walagri. 8 suku kata dan huruf terakhir vokalnya i. Sok heureut di lawang panto. 8 suku kala dan huruf terakhirnya adalah huruf o. Huruf vokalnya o. 2. Naha urang hirup di dunia bet kudu akur jeung batur. Kenapa kita harus akur rukun dengan teman? Sabab urang teh makhluk sosial, butuh kajalma kudu silih bantu jeung akur. Nah, 3 kumaha cenah lamun hirup teu akur jeung batur? Bagaimana kita tidak bisa hidup dan akur dengan teman? Pasti kasusahan eueuh nulungan jeung eueuh nu ngabaturan. Kesusahan tidak ada yang bantuin, tidak yang bantu ya. Nah, di sini 4. Nah, di sini juga sama, guru wilangan jeung guru pupuh di luhur. Jawabannya paduhung kuring joledar. Ada 8 suku kata dan terakhir huruf vokalnya a. Hirup di kota Kalangsu. 8 suku kata dan huruf terakhirnya adalah u. Hayang teuing panggih.
6 suku kata dan huruf terakhirnya adalah I. Najan akur sakolebat, 8 suku kata dan terakhir huruf vokalnya A. Jeung indung kuring nu ngandung, ya. Itu 8 suku kata dan huruf terakhirnya adalah huruf vokal terakhirnya adalah U. Itu jawaban nomor 4. Nah, nomor 5, caritakeun naon eusi pupu di luhur teh sono ka indung sabab teh jauh di indungna, ayeuna hirup di kota, ari indungna di lembur kampung. Jadi teringat kangen sama orang tua sebab jauh dari orang tuanya ya. Sekarang itu dia hidup di kota sedangkan ibunya di kampung hidupnya. Nah, ini nanti diisi ya sampai halaman 42 pilihan ganda esainya ini diisi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.